Aduh, Jongjon, Kang Ajengan. Iya, sengkeh gararing terus dijual. Aduh, tinggal yang itu kebun waluh ya. Gila tadi panen-panen, rek yang bisa enu maling deh. Lalu ciknya, kia. Aduh, atuh tugas bareake wae yuk waluh. Wah, cuma alamat enu maling deh ya bakal Kang Ajengan. Geus wawaniana dewe maling waluh ya Kang Ajengan. Kamari hayam ayeuna waluh di paradog. Ampun. Kumaha carana ya supaya di paradognya. Si Ajengan ya wah. Oh, bener wah. Sempit ya. Ain kamari teh waluh teh leupeut. Ku aing geus daala 10 kilo. Iya, padahal tadi tadina MR ning bawa kabur kurang. Hanteu da aing kamari geus madog. 10 kilo. Kan loba kene urang paradog dia ayeuna. Iya kan Buka udut. Ya, adek-adek. Oh, ada kunci itu kan orang itu. Sikat-sikat lah. Aman-aman itu. Sikat. Wah, cicing aya ide urang mah pokokna. Tingalikeun. Karungan ku aing tingalikeun. Mulai nu wawanianan madog deui waluh Kang Ajengan tingalikeun ku aing. Tah di karungan hiji-hiji. Nu maling. Sugan di kieu mah anu maling ku aing tingalikeun tah. Di waluh. Lian hiji-hiji ku aing pusing. Kamari hayam ayeuna waluh di baradog. Baik. Italian waluh hiji-hiji. Bewan madog. Aman di kieu. Tuh. Aman. Kek mana dik? Badag. Iya. Ya, karungan. Kayak malau adik. Aduh. No, kan aman. Tingalikeun baik. Mun aya nu wani-wani di maling. Waluh ke Kang Ajengan tingalikeun ku aing. Di udag nepi ka imahna sok. Kamari hayam can kapanggih ayeuna waluh deui di paradog. Itu kurang di kebun waluh edan bawa jungan pelit deh waluhna karungan hiji-hiji Padahal siga kadu wae nya. kamari hayam can kapanggih ayeuna waluh deui di paradog. Ampun tapi aman ya mah di karungan. Mantap parangona bener Jangan pelit jangan bilang nyari aja malah disingkat nyaman dulu.